Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Lisnawati ti kelas 2 EPGSD di dieu sim kuring bade ngadamel video kangge bahasa Sunda nyaeta ngeunaan pupuh balakbak aya monyet. Aya monyet tinggu tayang dina tangkal nerkel, jalubik kangjeng anakna sukan rareceh. Ting calek roh ngakanan manggunu asak terepe. Kocap aya begog nu misa sorangan garete. Kulit manggu pirang-pirang di hakanan diseget. Dipiceunan sabab pait karasana molelel. Katinjuan ku indungna dicontohan dipesek. Di hakanan eusina anu barodas amis teh. Geus kitu mah anakna ngarasa bunga nyerenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.